Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah alaina abwaba ilmika wansur alaina khuzana ma'rifatika. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nu paling afdol zikir termasuk anu paling afdol zikir kanggo narekahan hawarikun adat eta kalimah thayyibah. Tapi kumaha sangkan kalimah thayyibah teh jadi ngabimbing urang nganingkatkeun iman urang tina iman ahli akidah kana iman ahli tasawuf, tina iman ilmu kana iman anu nepi kana rasa dipencrong ku Allah deus jeung Allah. Maka ieu aya bimbinganna kedua. Abdi moal macakeun sadayana, ku abdi dicandak ringkesna wae lah. Kalimah la ilaha illallah disebut kalimah tahlil. Mimitina make kecap la anu nganafikeun kana jinis disebut istigroki afrodul jinsi. Hartosna ngeuweuhkeun sakabeh afrod jinisna anu kosorna kosor hakiki, hartosna teu aya pisan anu maujud angin Allah, disebatna katunggalan rububiyah. Anu kadua teu aya pisan anu hak disembah angin Allah, disebat katunggalan ubudiyah. Anu katilu teu aya pisan anu ditaati parentah jeung laranganna angin Allah, disebatna katunggalan mulkiyah. Nu kaopat teu aya pisan anu dimaksud karyodoanana angin Allah, disebutna katunggalan somadiyah. Eta eusi tina kalimah thayyibah. Aya opatna la maujuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maksuda illallah. Ngajalankeun kalimah thayyibah kudu diikrarkeun ku hate kalawan make kalakuan salih. Tegesna dibarengan ku hate anu seja deus ka Allah, seja leumpang dina jalan Allah. Jalmana disebut salik, dijamakeun jadi salikin. Kahiji dasarna wahdatul maujud fil af'al. Wungkul Allah anu ngagaduhan tapak. Di dieu aya media lapangan pikeun persembahan bakti ka Allah. Di dinya membentang sirot atau matlub Allah dina kudrot jeung takdir anu bakal kasoran. Jadi dina ngajalankeun kalimah thayyibah anu pertama perhatikeun sirot anu patali jeung pribadi nu rek leumpang. Tempat nu keur dicicingan dibasakeun di dieu. Proses anu keur kasorang jeung nasib nu keur karandapan dibasakeun kieu. Waktu anu keur kasorang dibasakeun ayeuna, pribadi anu ngarandapan dibasakeun abdi. Opatanana disambungkeun kana tapak damel Allah, maka ikrarna di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Terus anu kadua, nunggalkeun perbaktian wahdatul ma'bud. Lengkahna nyorang jalan Allah, jiwana disambungkeun jeung damel Allah anu keur karandapan ku diri. Maka jiwa salik ikrar dina takdir anu ieu abdi bakti ka Allah. Persembahan bakti ka Allah kudu angger sanajan polet jeung bentuk sirot barobah. Di dieu jeung kieu bisa gonta-ganti, tapi persembahan bakti tetep ka Allah. Katilu sabada anjeun terang kana harti yen teu aya nu kudu digugu parentah jeung laranganna angin Allah, pelong heula ku jiwa. Nah ieu takdir teh yakin bisa jadi sirot, jadi jalan amal anu saluyu jeung parentah Allah, atawa teu aya pisirot. Sabada gok kapanggih sirot jeung geus niat arek migawe bari ngayakinkeun yen ieu takdir ti Allah atawa jalan amal akur jeung hukum fikih, akur jeung hukum syara, kakara eta diikrarkeun dipidamel kalakuan pedah parentah zat Allah. Sapukeun ku hate sakabeh runtah nu narumpang dina pagawean amal
saperti ngamaksud hayang dunia muru pisenangeun pedah asih pedah keheul jeung sabangsana maka buleud dina hate yen prakna migawe ieu amal teu aya kadorong kunlian estu sejak nohonan parentah Allah. Dina istinab ngajauhan larangan jeung panyarek Allah ikrarna kieu disingkahan kalakuan pedah larang Allah. Nu kaopat sanajan geus ditincak atau amal geus aya dina sirot parentah Allah eta amal can aman tina gangguan setan, can tepi kana ridho Allah. Lamun dina keur amal aya keneh maksud saling masih musyrik seperti aya keneh ria katarumpangan takabur hayang dunia mudag syahwat nuturkeun hawa nafsu jeung sejen-sejenna pikeun nyapukeun penyelewengan di ujung maka nu iman dina pangkat salik ngayakeun ikrar wahdatul maksud nunggalkeun tujuan pamolah nunggalkeun tujuan sirot nu katincak dipigawe kalakuan pedah mandang kana karidoan Allah. Abdi ngajauhan ingkahan pedah mandang ridho nazat Allah. Di mana nu opat tos kajiwakeun ku hate buleud dina tekan rak turun di tempat tengkahkeun suku katuhu tuluy baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dipigawe parentah Allah kalayan nyebat jenenganna abdi berjalan kalayan nyerenkeun sagala aturan ka Allah ka anu gaduh kakuatan aning Allah. Tak itu urutan ngalaksanakeun kalimah thayyibah teh supaya eta tahlil teh benar-benar berdampak berefek benar-benar zikir anu paling mulia. Anu beramal soleh di atas kalimah thayyibah dipandang ku Allah lain jalma keur digawe biasa tapi dipandang salaku syahsiah thayyibah jalma anu keur melak tangkal thayyibah jugurna aya di bumi sebagai tangkal dahan daun jeung buah aya di langit murubut tiap detik nurun-nurunkeun berkahna pikeun nu garap kalian di Allah. Dauhan Allah Al-Quran alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulli hinin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Nah hate nempo anjeun kumaha Allah yang contoh kalimat thayyibah seperti tangkal thayyibah dapuranana nancep di bumi dahan daun jeung buahna di langit murubut buahna tiap waktu tiap detik kalawan widi anu kagungan eta tangkal Allah ngadamel eta contoh jang manusia yakin maranehna bakal kaelingkeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagian sifat wahdaniyat bagian sifat salabiyah selesai insyaallah engke dilajeng ku urang karena sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Namun panginten diselang minggon payun urang ngawitan maos deui ngalajengkeun aosan mutiara hikmah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nastaudiuka ma qara'na wa ma hafazna farudduhu alaina inda hajatina ilaih innaka ala ma tasya'u qadir wa anta hasbuna wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran.